Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpuring Deka di kelas 10 IPS 4 pada ngadongengkeun dongeng anu judulna Sasakala Talaga Warna. Zaman baheula tepatna di Bogor di Gunung Lemo aya karajaan anu ngaranna teh Karajaan Kutatanggehan. Kerajaan eta dipimpin ku salah sahiji raja anu ngaranna teh Suwarnalaya jeung istrina ngaranna Pramaswari Purbamanah. Kerajaan eta teh tentrem pisan, akur rukun wargana teh. Jeung teu aya tah anu ngaranna teh warga anu kalaparan. Tapi Prabu jeung Pramaswarina teu ngarasa bunga kusabab encan dikarunakeun anak. Sagala cara tos dilakukeun, tos minuman jamu, tos minta nasihat ka panasehat kerajaan, tos sagala cara lah. Tapi eueuh hasilna. Dina hiji poe si Prabu teh tapa dinu goa, terus menang wangsit teh mah sanggeus sabaraha bulan izin ti kawasa Pramaswari teh hamil jeung ngalairkeun putri anu kacida gelisna anu ngaranna teh Nyai Rukmini. Kusangking nyaahna ka putri Rinukmi, Prabu jeung Pramaswarina nurutkeun kabeh kahayangan si putri eta, dibere kalung, gelang, jeung perhiasan lain. Tapi Nyi Rinukmi teh kakambungeun. Di awur-awur eta berlian jeung perhiasan teh. Di awur-awur di hareupeun si Pramaswarina teh ceurik, dicerikan dengan perhiasan anu di pasihkeun ka putrina teh di alung-alung ku putrina. Barangan tinu kajadian eta aya gempa anu gede pisan nepikeun kaluar cai tinu taneuh jeung ngabentuk talaga anu gede. Tinu jero talaga eta aya biji warna-warni. Tah eta mimitina teh bet disebut Talaga Warna. Cenah nama di jero talaga eta teh aya perhiasan anu diawur-awurkeun si putrina. Mun sakitu bae video Jabi Deka di kelas 10 IPS 4. Mugi-mugi sadaya tahibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.